warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin safuna hak min haqoduna kafa ya ain sadiqatin fasayfikumullah wa huwa samil alim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahumma shalli wa sallim wa syahid wa majid wa hadid ala sayyidina Muhammadin rasulullah. La hijrata ba'da fathi walakin jihadun wa niyyatun wa ala alihi wa ashabihi alladziina fazu bilai jannatin na'im al-ba'd. Fa inna ahsana hadithi kitabullah wa afdal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wallahu ta'ala bi'tabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la dina illa bid'ah wa la da'wata illa bil huriyah. Al-hadits. Hadirin sadaya jamaah rahimahullah, langsung dibayun kurang sami-sami ngajak puji ka syukur ka hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Rehnaku budak sareng irad mantena urang sadaya dina ieu mungkin masih bapak miswa sehat sase sehingga biasa lupa utami ilmu salira karena gempangan anu maha mulia di pandang Allah. Kaji gempangan pamosan kedua dilaksanakeun dina makom anu maha mulia di pandang Allah. Dumasarkan hal tersebut bila mana orang terjadi hal-hal seperti ini, saur para ulama saurna semua suruh ditoati. Urang saya kudu ngarasa bunga gulga mana biasa kumpul ngariung dina gempangan makom tarbul tabungan ieu saya supaya kurang bunga dina tapi kurang biasa ngajemprak diumpul pari-paros bongkok ngaranok dari semata-mata mangrupikeun anugerah di Allah. Margi desa kita mengukur dijamankan dunia Abu Jahal depan tatangga sarkan malah wargina pamananya lira anu pasata sareng tatangga oge bahaya salami dari papari hidayah wallah pas nalika parepaos mulika jadi ulang ka asal depan
dari kesatuan ku Allah teu pernah ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Sehingga tunggal-tunggal eta peristiwa Allah ngalusurkeun sebagian kalamulna sauna innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nalika pamana nyalira sakaratil maut, Kanjeng keukeuh miwarang ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Abi Jahal nu sejenna entong Thalib tong ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Era dipikiri ketika jadi anjing paribasa ti budak neupika kolot ti ngongkor neupika ngungkul era ku budak manya make jeung ngeureup kana agama anu anyar dekat teu ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Naon margina nawi Kanjeng keukeuh ka pamana miwarang ngucapkeun 2 kalimat syahadat margi mantena 10 tahun di kakawal dijaga dijalin ti urang ti peuting sehingga loba jalma nawarkeun jasa hayang beunghar hayang pangkat hayang nanaon nu penting kan jadi pamana ieu Muhammad sina heureun ngajina dari pasih daripada upamana teh ternyata pribadina nyalira kungalang-kungan eta peristiwa sekalipun dari pamana anu janten tangan kanan nalika menuju menengah Kanjeng anu kasebat teu ngucapkeun 2 kalimat syahadat mah sami jeung salembur jeung Abu Jahal jadana teh dina narakna teh kholidan pihak nuawi unsur ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Maksana sarana anjeun Muhammad ma bisa mere hidayah kajama anu pikare deui pikanya aku maneh salami teu dipapari hidayah ku Gusti Allah. Mata tong kaget entong aneh entong make jeung sirik upama teh ayeuna ari salakina sok ngaji ari pamajikan antara upama teh ayeuna ieu upama teh ajeunna sok ngaji ari budak nama Bandung teh teh kira-kira entong kaget sabab aya di Madinah ngabaheula kitu. Jadi kira langkung hal seperti itu teh mun Kanjeng pamana seperti dieu Kanjeng Nabi Lut panggojokna tukang mimpin resepkeun kana bujur teh atuh lajeng Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam anakna Kanan kapungkur teh batak pilih kejadian seperti itu bisa ya batur dari anakna ulah itu kan kira-kira mulai teh cari bere hidayah pada umumna kira-kira kinten-kinten pamita ayeuna di dieu urang tadi baru salasa bejang haji kudu sanes diumumkeun efek teh datang teh bae kira-kira mun bareng bernaon teh saya Abu Jahal mungen can bere hidayah terus Abu Jahal entong bisa jadi kira-kira namun can dipapari hidayah we ku Allah aturan urang oge deui walau ragunah teuing beda tadi soal para ulama sumat wa bintu nura nah sababna sementara urang oge bunga sementawis bunga terus dipapari hidayah bisa ngajebrak ku ayana dina makom tarabul ilmi ngan bisa gadengeun eta saur Kanjeng dina salat bidauna saurna an-nasu kulluhum halqa illal alimun
wal alimuna halka ilal amilun wal amiluna halka ilal muhlisun. Sakabeh jalma bakal rugi bakal cilaka kecuali dari anu garu ilmu anu boga ilmu oge ulah seuri ulah bunga sabab bakal cilaka kene lamun teu ngamakeun kana ilmuna. Lajeng tos diamalkeun eta ilmu oge ulah bunga deui sabab saurna bakal cilaka kene lamun teu disaranan ku ilasan nutak teu salah lamun alasan tukang nu tara ngaji nu sok ngaji can karuhan Ustaz surga heuh kehet kitu kira-kira cacak-cacak aing sok ngaji geus can karuhan komo tara ngaji kitu kira-kira punten pilih upami aya upami ieu da urang moal aya nya moal aya insyaallah moal aya urang mah ngan upami ieu upama teh ah ngan hadis ngan si nu apa deui teh kira-kira lagu kitu sia tuh ngaji kitu kira punten upami ngan moal deui moal komo ari hareupeun mah kitu sabab jigana sanjang geus kolot jigana moal dipamulurkeun jigana sanjang beas oge. Nah asal syaratna kieu syaratna lamun ngalawan kaajengan tong hiji 2 kilo 45 anu bisa kahitung ku jari leuwih ti kitu moal dipamulurkeun syaratna asal dicoplokkeun heula 2 kalimat syahadat tina sirahna wanieun asalna beureun eta teh lamun geus nyoplokkeun 2 kalimat syahadat tina sirahna geus kaasup Yahudi Nasrani jihad disebutna sahihnya ya sahih mata mau syaratna hiji we eta muasieun punana oge gitu asal syaratna dicoplokkeun 2 kalimat syahadat atawa nu izin nu ngewak teh ngaku deui aya di Nabi sabarakan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata manggil wadiu diefekkeun manggil jalma tenana upama moal tapi aya di urang nah masyarakat sebat nana jamaah dina ieu kasempatan rupina sehubungan rupina hansa mah rupina tingalitan hansa berikutna kitab tadi hilap deui mamoli kulantaran geus heubeul ieu mah ngaos teh urang 2 bab kitu kira-kira kahiji minangka nama babul huriyah alias merdeka kedua babul hijrah itu kira langkung masyarakat tersebut kungalangkungan ieu hidayah ti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sadaya ieu hidayah ti Allah ka urang sadaya teh masing dimayengkeun ku Allah sehingga nalika mulih kada timurang ka asal teh ngengkeun kana rahmat sareng maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala amin. Naon margina pina sadaya jamaah manawi terdapat Imam Nawawi atanapi Syekh Nawawi anu ngadamel kitab Tafsir Munir atanapi Marah Abid dina nafsiran ihdinas siratal mustaqim teh pada umumna ihdina moga nuduhkeun Gusti atanapi mapari hidayah Gusti ka abdi sadaya kana siratal mustaqim kana jalan anu lempeng turta bener nyata agama Islam ieu umum nama ihdina teh itu wa ma Syekh Nawawi ma anu ngamal kitab amre nafsiran dina lapat ihdina teh ay adimna maksana adimna teh sing dimaringkeun sing diistiqomahkeun Gusti ka abdi sadaya nyepeng dina agama Islam ulah dugika paripaos saya akhirnya awan yang begitu mah subul Fatimah
Da anu sae mah sae aya anu sae aya anu awon sae aya anu awon gopet kaituna. Nah, urang mah adimna, jadi adimna teh muga dimainkeun, diistiqomahkeun. Salah satu pikeun ngaistiqomahkeun agama urang dina agama teh ti antawisna ngabentengina ti antawisna ku sapertos kieu. Naon margi upaya ayeuna urang minangka anu kasebat ke makom thalabul ilmi teh lir ibarat urang bade angkat-angkatan. Biasana komo istri mah tinggal rasukan, aluan, penampilan, dandanan jeung sadaya teh panteu cukup 5 menit. Digalar, digilir, baju disang-sangkeun kana awak teh kira-kira anu mana ieu anu leuwih pantes. Atuh bisi komo anu bisi pirang langkung rumah rame mod mah ieu rarai teh kan gitu. Dan tapokan awewe mah rata-rata kitu digana kitu digana. Jadi lamun mereka orangan jamna teh digana setengah 5 teh barae mah bapak ibu bui. Masa bapak ibu teh bisi karepot ditapokan, bisi kumaha ieu teh sae teh beda benten jeung lalaki. Ari lalaki mah keluar karepot lewat leosnya, lalaki mah tara lila kawas istri. Dina rada teh salah urang mintonkeun diri kana cermin bilih aya rame mod sapertosna. Nah, urang oge upami ayeuna urang teu salira kana thalabul ilmi mah boa ibadah teh urang kadang-kadang tos asa leres. Urang teh tos asa bener ibadah teh. Margi urang teu ngeunteungkeun diri kana thalabul ilmi. Diri ibarat urang bade angkat-angkatan henteu bercermin heula teu ngeuteung heula. Ningan teh ka jalan kulantaran tadirek ini teh bibir hawu tos ngasul-ngasul tos pasien biasa si dulu punten. Ningan teh aku naon eta dina pipi aya mehong. Bongan urang teu ngeuteung kirang langkung sapertosna. Ye salah hikmah fadilah jeung kautamian thalabul ilmi teh sapertos kitu salahiriatna. Atuh sarabatiniahna pancena geuning di mana urang ngangkatkeun dua sampean ngupatkeun dua perangan angkat kana tobat thalabul ilmi maka Allah ngahampura sateu acan anjeunna teh ngarengkakeun sampai geus dihampura dosa. Kadua cara geuning sering didugikeun gara-gara tarkibah kana thalabul ilmi di mana urang ngalangkahkeun dua sampean kana thalabul ilmi bae maksudna laki kalimatillah maksud kana Allah. Cara geuning salangkah teh bakal diangkat harkat derajat eta jalmi teh 10 derajat. Bakal dihapus 10 dosa alif dina salengkahna. Berarti kantun ngetang we ieu mah di bumi dunia urang teh sabaraha lengkah kitu kira langkung insyaallah betul kitu. Ieu fadilah sareng kautamian thalabul ilmi tanawi kalau Pak Asep sae mama ngalengkah teh kaum panjang teuing singkrep jawaban caket Pak. Atau muring lah, itu kebelah Pak. Mereka mah cara Pak Asep ieu da thalabul ilmi. Jauh-jauh teh. Tenang salah dijieun mah tenang sapertos kitu terus kitu. Katilu cenah geuning di mana urang ngangkatkeun sampean bade thalabul ilmi teh cenah geuning lauk tanu aya di balong, aya di solokan, cecere, beuteuh sorot dumpuk teh